Hadirin anu masih di luar gedung dihaturanan mangga leubet teras nyalikeun kursi nu tos disadiakeun panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Hadirin langkung utama hari orang panjatkeun puji sinareng syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala anu parantos maparin nikmat sehat ka urang sadayana sehingga tiasa ngahadiran ieu acara dina raraga Maulid Nabi. Hadirin, alhamdulillah dina tiap tahunna urang tiasa ngarayakeun Maulid Nabi urang sadayana. Peringatan ieu teh penting sangkan urang sadayana emut terus karena sosok anu berjasa ka urang sadayana meskipun teu pernah oge tepang. Oh punten hilap, depangkeun wasta abdi para salaku MC hiji sareng hiara salaku MC kadua. Abdi bakal nyebutkeun runtutan acara ti awal dugi ka akhir nyaeta kahiji bubuka, kadua awasan ayat suci Al-Quran, katilu doa, kaopat sambutan-sambutan, kalima penampilan murang kali kahiji, kagenap hiburan qasidah, katujuh penampilan murang kali kadua, kadalapan hiburan tarian, jeung nu terakhir panutup. Hadirin, tah eta rangkaian acara ti payun dugi ka akhir ieu acara Maulid Nabi. Hayu orang buka sami-sami ieu acara kumaos bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Salajengna nyaeta awasan ayat suci Al-Qur'an nu bakal diawaskeun ku Ibu Ustadzah Masita. Mangga waktu sareng tempatna dihaturanan. Parantos ka kuping kurang sadayana galindungna ayat suci Al-Quran saring saritilawahna. Mugi-mugi urang sadayana aya dina panangtayungan mantenna. Amin. Ayeuna urang lajengkeun kana acara anu katilu nyaeta ngadoa anu bade dirugikeun ku Bapak Asep Suryadi. Hatur nuhun Bapak Asep Suryadi. Urang teraskeun kana acara salajengnya nyaeta sambutan Bapak Cecep Kurniawan salaku Ketua RT genep. Hatur nuhun ka Bapak Cecep Kurniawan. Ayeuna hayu urang lanjutkeun ka acara inti. Para wargi sadayana, alhamdulillah sadayana runtunan acara tos dihaturkan. Upami teh mah seueur kakiranganna sareng kirang ngugemakeun dina prak-prakanana. Atas nami panata calagera simkuring nada sihapunten. Hatur nuhun ka sadaya pihak anu parantos ngarojong kana ieu acara. Hapunten upami parantos ngabarubahkeun. Sumangga urang pungkas bae ieu acara ku sami-sami ngucapkeun hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.